Bos istri dia. Tadi dia tadi. Syukur. Di mana, Pak? Pasti masih urang teh. Ya. Pas taraweh karek balik. Hitungan urang teh aing inget wae kasih cemon puguh bos. Kunaon ayeuna? Kamari teh datang ka imah gerada guruduk. Ya. Pan aya eta mah kurang denge. Ada ieu nya. Geus teh nyambung. Ka sebeleun deui si kunyukna teh. Asa nyambungna. Tah, urang kamari teh manehna teh ngomongna nama butuh duit 200.000 sing sugan di si bos aya. Tulungan heula urang teu eueuh dipake ku budak duitna aya. Aya 200 mah. Siapkeun 200 engke urang teh monan ke telepon. Ya siap. Nya sugan kadengeun eta ke. Cenah teh kadengean we keun lah atuh ke meureunana ai pagi deui. Kudu bari ieu. Kudu bari Peta. Peta itu. Si kunyuk geus sebeleun ceuk aing eta mah nya. Geus ku aing telepon heula. Kudu lah. Mudah-mudahan we kadengeun euy nya euy. Heula. Si Abah yang nelpon nyawan si kieu. Alah, aing oh kudu ngangkat deui. Halo. Halo. Di mana ente, Mon? Ente di mana? Da ceuk aing ge. Bah? Ngomong atuh, Bah? Ente di mana aing nanyakeun ente di mana pan kamari butuh duit ka aing. 200. Ih, teu pisan nelpon teh. Halo. Ente di mana ayeuna kamari butuh duit 200. Aduh aing sia. Bah. Naon? Kumaha pisan nelpon teh ngakadenge pangnewakeun beurit tungkul. Kudu teang ku aing gitu. Aing nelpon si Haji, ku aing tadi teang ente. Sah, pareman lah. Teu kadenge ieu lah, usuraan. Halo. Aing dah geus teu nyambung teu bener kunyukna teh dah. Sebeleun. Balik di masjidnya euy. Kemana gitu ya euy? Kayak ngopi ngeunah juga namun kasih Abah. Si Abah. Aduh, yang kemana dengan duit 200.000 jangan duitan domba. Kemari geus kasih Abah. Ke mere, kebetulan mere beli kasih pisan Bang kumaha urang manehna. Yang kemana yang duit 200? Cemon. Jek. Kenaeun. Hah? Kenaeun ieu ku wae. Tuh itu aduh lieu teh euy. Naeun? Ji, urang teh kamari ka masih Abah euy. Teh pinjem duit. Jadi Oh. bere. Kebetulan mere. Sugana tuh haji mah boga 200 mah euy, jangan duitan domba tuh. Aing boro-boro ayeuna ge pan aya ngopi ge aing kasih Abah, buka duit. Alhamdulillah tak aya Ji. jalan nu bager. Alhamdulillah nuhun. Gawe naeun? Nuhun. Aduh, Ji, iraha mikeuna nu teu boga duit aing mah. isuk. Astaga, ieu urang teu boga duit teh kopi kasih Abah. Gas isuk urang nyamper ka imah. Pas subuh heuh, ka imah. Ieu, teu boga duit. Aduh, aing kumaha ngomongna melegatkeun nanya. Aduh aing bener ieu si Haji. Aduh, ieu. Eueuh. Isuk geus jam 5 disamper ku urang isuk ke subuh di masjid langsung ka imah Haji. Eueuh. Yang ngopi eueuh. Alhamdulillah, aduh bager-bager teuing si Haji. Aduh aing keur butuh duit 200 teh. Aduh, Siapa we ayo. ka mana? Kasih Abah ayo. Ngopi. Heeh, guys, ayo. Ngopi. Ayo lah. Siap lah. Raya euy, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Aduh, aya bos ini, Bos. Aduh. Bah. Ngopi kasih masjid paling bawa si Cemon ka dieu. Mau para datang geus minta kopi kehen sia. Lain ku aing ditelepon, sia ditelepon, di cicamon teu pernah rubuh si kunyuk mah. Kapan orang kapan lagi ka masjid teu dibawa ieu mah. Goblok kayak HP juga banjut, delapan butuh aing sok butuh. Budak. Yo. Ya aing pusing lah. Kumaha pusing kumaha? Pinjem duit ka urang macam teh eueuh si kitu ieu. Da isuk cenah jam 5. Lu kudu di urang. Nya maneh, urang udah buka duit eueuh. Cik. Yo. Bah, ini guys haji pokoknya. Cai gitu. Yo, urang isuk pinjem duit 200. Penting urang abah pinjem duit 200. Mereka aja tuh bos haji yuk. Sama bager soleh. Aing teu duit siapa kumaha? Ai sia, pan penting teh aing ngomong.
saya teh ngomong. Dagoan sia isu tadi dia dago eueuh sia mah. Kalau ngomong kasih haji. Dia mati isu teh aing isu duit aya. Da sia mah koplok tuh dah. Boloho sia mah ciblo. Aing isu. Ah, aing geus ngomong ka Bos Ejon. Nya aya duit, Bos. Aya. Tuh, aya duit mah di Bos Ejon. Kadenge ku sia, kadenge duit. Tuh, ada siapa ada pelak itu, kadenge saja pengomongkan kemana? Ya, duit mah aya tuh. Kurang gak terbuka, mere. Tuh, di Bos Ejon duit nake. Di jalanan si Abah, aya si Abah mere, di Bos Ejon. Benar isuk, nah aya. Alhamdulillah kita main kopi bias. Aduh, lain ti urang. Urang mah teu boga Alhamdulillah. duit. Terus panen Haji. Aduh, na boro-boro panen kapan kakak ge. Anur. Bener dia. Si Abah mah kamari tong baru hitung mere jeung duit. Bodoh ting mere beas. Haji mah pintereun jeung duit, mere beas, mere kopi. Aduh, Teh kumaha bah hidup kudu tamahan kudu beasin kopi bah isuk. Alhamdulillah, yang bager dia dalam Pak Haji. Aduh, beda we si Abah mah itu. Lain Dulu pusing. akeun aja sing soleh, sing naik haji Ya, dia 50 kali. Ya, bah tuh. Sagala kalah aja di penta aing da moal mere sabenerna mah. Geus gila. Kan kasih ieu mah nu ngaranna oge da ceuli na teu ngadenge. Ente mah mah kieu wae. Ente tinggal ngomong ka dieu gitu we, tinggal ngomong ke 200 geus aya pokona mah di Bos Ejon cokot. Isuk pikeun tinggal kasih temon. Gitu. Oh, gitunya, Bos. Iya, mohon. Nah, Ini aya di saya. heeh. Oke, kasih kadinyakeun yang haji keun. Haji bikin kan camonkeun. Oh, gitu. Heeh. Heuh, gitu mah da pusing. Heeh, hese nerangkeun mah geus kitu we. Heuh, atulah aing mah beureung meuli embe nek kumaha ngingun ge. Geus ya eta cemon geus sia kieu we mah. Sia adenge. Ya, Kopi. Si Abah karek datang ka dia geus ngusir. Tong teh ngusir tuh bah, aya teu mereng jam duit mah. Urang geus aya teh si Haji bager. Abah mah kamari teu mere. Ngusir. Kita meuli kopi. Oh bener. Lah Ilah jawa. Geus ji, da situ mah bener. Teu para rubuh. Mending ku aja pangbelikeun heula kopi berarti 3 siki 3 bungkus kopi. Itu geus ku aja. Aduh, nungtung nama jadi ku aing. Ya, Kehem si wayahna. Cemon. Wayah. Gawekeun aing. Aduh, aing si Abah kumaha kalah kang ngusir aing. Aing aduh, aing sedih-sedih teh. Ya Allah, wasan mereng duit. Datang ka ditu jeung si Haji, kalah ka diusir ku si Abah. Aing kumaha si Abah teh begerkeun si Haji. Aing geus kurang kumaha aing ke si Abah ya, kalah ngusir segala.